yang duit ya medit kayak gitu. Jadi fokusnya gitu. Iya. Gunungnya Dibandingkan sedih ini penyakit gunung enaknya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim.
Raden awe dibawa. Jajang eueuh jajang biasana make nu ieu. Anu ge sapanajang nu perkara nu dipakai ku urang. Jajang meditasi ayeuna narik napas. Saha wae teh ieu saha? Kumis saha? Salapan. Kang Raden sabaraha? yang satu tinggal 11 20 kan. sekolah satu tapi ningali tangga ningali ke tahun ke tukang kebok tapi di sekolah satu Sabtu. satu ini terbanyak salah gitu kalian lagi tinggali tinggali tahun 82 ditinggali tahun 82 tangga sekian kebok Nah, cara napasna teh tarik napas sajerona si beuteung dikemungkeun. Bisa tuh pas narik. Nah, gitu. Heeh. Ah. Keluarkeun kabeh. Heeh. Eta latihanana misalnya anu nyeri cangkeng teh beureum. Sok. Silana mah bebas rek ieu kos uing. perut heula Perut heula. Narik napas kembung, ngeluarkeun. Beakeun ka besi kempreng. masa habisnya Cik sok. Ieu mah diajari teu make auron. Sok tarik napas. Tahan, keluarkeun. Beakeun. Tarik napas. Keluarkeun. Tarik napas. Keluarkeun. Keluarkeun. Tarik. 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 Ini mah geus. Anu masih kene panjang. Ayeuna napas irung, beuteung keneh, keluarkeun irung. Geus kabeh geus. napas irung Napas irung, kembungkeun, keluarkeun irung. Ya, tarik, kemprengkeun heula. Tarik. Tahan, keluarkeun. Tarik. Tah heula moal kana dada. Anu karasa di saha di mana lebah mana? Ini cangkengna canggel saha? Anu ngajerotot tadi saha? Iya. Belah mana? Eta. Nah, eta we olah heula. Anu geus bisa sok sebut masing-masing. ayam Heeh. Tahan, sebut ka hayangna. Oh dina buang Ah, dina tahan. boleh tengok lah Betul. itu gahayan gitu Itu. bahasa nu kahati ya Bahasa nu karti masing-masing. kada bisa bahasa Inggris gua Duit, Mani. duit, Mani. duit 20.000 istilah duit 20 juta. Nah, tekan top ger. Ini rek sangge. Nya anak anak masing-masing.
biasa napas santuy sok tadi barengan ke sengit napas santuy relax menjalankan pikiran jeung hate tadi mau komentarin napas santuy
seperti dia heula gitu orang atau tukang sepuh heula nguling tuh gitu oh dia cuma iya kalau gak tahu gitu beakeun kayak ieu mah Ayo. kali bartana teh eta teh energina teh amun geus balaner anu teresepeun ka urang malik resep anu cara mere ka urang malik mere anu nyerang ka urang malik ditanyaan energina datangna teh tadi jabar aja jaramai yang tadi disebutan aya 5 energi anu bakal dihasilkeun ku bahasan eta anu tadinya urang teu boga naon-naon jadi boga jadi boga anu nyekateuh jadi resepeun anu nyerang jadi malik merek malik minta melindungi jadi ngusir energi negatifna enggak ada atas Atas. tega ditarang eta teh karekna beuteung sembohan ari endang mah geus tadina aya dasar jadi teu susah akan ngahiji kana dada akan kana punuk amun disaliguskeun Gusti aya nu ngajengkan Sap-sap. da aya lang lieur eta teh untung pas lututnya Tadi muka. tadi mah muka teh geus beres kayak ngalih no Ayo sih, jadi. apa deh cakra naon kan ngaranna ya no anu tadi teh dawuh harjan eta mah ngan energina maksudna eta lah istilahna teh kala cakra eta mah ahung mengertian kawas yasin jadi tidak tertulis artina teh gitu tapi orang paham gitu kawas alif lam mim namanya hidung no ada alif lam ro alif lam mim yasin hanya nyekarakeun ku Cikalapa kala cakra ku Cikalapa sudah bogan terus naon deui tadi aya seperti bisi dina kala cakra cahaya itu nggak geter sebenarnya apa teh nah insya Allah paneri harkeun insya Allah non Wogi Gusti. nya ngawidian Ya. insya Allah pan urang sok biasanya diheulakeun paneri bagi Gusti ngawidian istighfar no nyadar diri Allah. nyadar diri lamun kahampura kahampura kagungan geus loba pamenta subhanallah jadi mah suci suci diri suci pikiran suci hati Allahu akbar energi panggedena Fatihah itu pan dikirim deui ka urang tadi mah ka batur-baturkeun jeung
nafsu sifat lain setan jalan mah mau nafsu lain jalan mau Nah,